Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang dia dinten ieu dinten Senin kaping 15 Desember 2025 masih dina suratul kahfi ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir kudu sabar anjeun Muhammad saur Allah. Nafsaka kana diri anjeun. Sabab waktu sarita aya nu iman, aya nu kafir. Jadi kedah sabar tina dua nana. Tah contoh nama nu iman mah ieu ma'alladzina yad'una sarta najama-jama yad'una anu sok ngadoa ka kami saur Allah robbahum tegesna ka pangerana itu jama-jama ka Allah subhanahu wa ta'ala bil godawati tina waktu isuk-isuk wal asyi jeung dina waktu sore petang tegesna 24 jam teu lilen-lilen anjeunna ngadoa ibadah ka Allah. Hoyong naon yuriduna anjeunna pinuh ku pangharapan hoyong wajhahu eta karidoan zat wajah Allah. Jadi anjeunna mah hoyong ridho Allah we. Kaseseueurna mah eta teh jalma-jalma miskin di kota Mekah waktu sarita. Wala ta'du jeung ulah berpaling anjeun Muhammad saur Allah. Ayeuna tina dua pandangan anjeun ka itu jalma-jalma miskin anu iman. Anhum ti itu jama-jama sabab naon da jelema-jelema nu baleunghar waktu sareta mah Abu Jahal Abu Lahab pokona nu baleunghar mah nya oge masih keneh wargi na Rasul paman Rasul da manehna mah turidu zinatal hayatud dunya. Jadi manehanana mah ngahayang mereka harap kana perhiasan. Jadi gemerlapna hayatud dunya kehidupan dunia. Jelema-jelema nu beunghar mah waktu sarita teu kayeuna ge hampir kitu. Tah Allah pesan ka Kangjeng Rasul wala tuti jeung ulah nuturkeun ulah taat man aghfana ka jama-jama anu geus dilalaikeun ku kami qalbahu hatena itu jama-jama kafir anu dolim an dzikrina tina dikir ka kami geus lalai jama-jama kafir mah sok sanajan beunghar ge. Wataba jeung nuturkeun itu jama-jama hawahu kana hawa nafsuna. Wakana jeung bukti amruhu itu perkara marahanana anu sok resep kana kehidupan dunia mopohokeun akhirat furuto eta teh melampaui batas atawa kaleuweuhi. Waktu sarita Kangjeng Rasul nuju jalan nganyaketan umat-umat kafir di majelis. Tangtosna eta teh majelisna teh majelis umat kafir Abu Jahal sareng sajabina. Ayeuna teh keur maraca surat Kahfi we jeung surat Hajj. Nah nya cenah raresepeun ternyata marna teh maca surat Kahfi, maca Quran teh raresepeun ngan teu hayang so teh nyaeta ku gengsina iman ka Rasulullah. Iman kana Quran ku gengsina eta mah. Lungsur ayatna wa kullil haqqu wa qul jeung bejakeun ku anjeun Muhammad al haqqu ari itu kebenaran wahyu kebenaran surat Kahfi surat Hajj jeung sajabahna eta tamir rabbikum ti pangeran anjeun bejakeun kitu paman syaa mangka sing saha jalmana syaa anu dikersakeun ku Allah iman payumin mangka iman itu jama-jama. Wa man syaa sing sabah jalma nu dikersakeun kafir fal yakfur maka kafir itu jama-jama. Sadayana oge rek kafir rek iman Allah mah teu nyanak manfaat teu nyanak madarat kakafiran kaimanan oge jang urang-urang keneh. Inna saenyana ari kami saur Allah atadna geus nyawiskeun kami geus nyadiakeun kami lidolimina pikeun jama-jama dolim naon naron neraka jahanam. Neraka jahanam dicawiskeun jeung jama dolim jeung jalma kafir mah ku Allah disadiakeun eta teh naon ahato bakal ngepung eta sisieun neraka jahanam teh bihim ka jalma-jalma dolim ka jalma-jalma musyrik atau kafir suradiquha kalayan ngagolak ha eta neraka. Wa yastagisu jeung lamun menta tulung atawa istighosah dina neraka menta tulung menta nginum
yugosu mangka dibere inum bimain kucai kal muhlin anu ngogolak luar biasa. Yaswi anu matak nutungkeun, anu matak ngahanguskeun, muswi anu matak ngasakeun. Kana naon? Wujuhu kana itu muka-mukana beungeut-beungeutna jalma kafir. Bi syaroba saburuk-burukna eta anu diinum. Saburuk-burukna inuman. Wasaat murtafaqo jeung sajelek-jelekna tempat pembalikan, tempat istirahat. Batur mah istirahat teh hayang di tempat sejuk, dinu nyaman, dinu enak, dinu loba tuangeun leueuteun. Ieu mah di tempat anu ngaheap panas bade dibere inuman panas. Alhamdulillah. Mugia iman Islam urang tiasa kacandak uih ka alam akhirat kalayan iman Islam anu katampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oke insyaallah urang sadayana pinuh puku pangharepan maotna sadayana maot dina husnul khotimah, maot dina anu sae panungtung. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna sakalimah dua kalimah. Insyaallah patepang di dinten enjing dina waktu anu sami usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.